Yuk gerak narongton bobodoran Sunda, warisan karuhun urang sadayana. Narah gerarungsing bubaran kapusing, nonton berang peting hitung-hitung refreshing. Ngahkai channel kumpulan jalma sangsara, ngan ukur hayang berkarya, tekad kuat jiwa raga. Abadi emen kuli angkot semen, abdi ebo tukang ngangon kebo, Abah saca nuloba hutanga, abdi cece nuweureu di ece, abdi doyo nuweureu di poyok. Nyai Randa sebedi buli tatangga. Dia mah kehalangan itu. Palawargi sadayana tepang deui sareng simkuring sapara kanca di Ngahkai Channel. Dina danget ieu simkuring sapara kanca pada nyanggakeun carita dina judul Salah Sasaran. Kacaritakeun di hiji lembur nu jauh ka ditu ka dieu di handapeun lengkob Gunung Gede. Pangeusi lembur masih kaitung saeutik sakitu mah. Pagawean urang lembur kabeh tatanen marakaya ka kebon jeung ka sawah. Masyarakatna hirup rukun guyub, nya oge di kampung bari jeung jauh ka ditu ka dieu, tapi kaayaanana teu jauh di kota zaman harita. Dina hiji waktu isuk-isuk aya dua jalma keur ngarobrol uplek duaan di hareupeun buruan. Nu hiji awewe ngora keneh, nu hiji lalaki geus kolot. Si horeng teh memang eta teh abah jeung incuna. Abah saca jeung incuna keur ngarobrol isuk-isuk buntreng santosna salat subuh. kunaon bangun air di pikiran. Coba asa tundung we galung se terunina teh tiasa bubuk. Oh, juga ente aya masalah. Sok waksa ka abah mun aya masalah mah. Ini coba aya masalah ieu biasa we kirang bubuk ieu mah terunina. Oh gitu. Nyanggeus atuh, syukur. Jig gerak kacai bari nangan opiun yang siapa? Mohon bah, ieu oge bade. Abi angkat telan ya bah. Nya.
gelis tuh. Wah, teka cai. Wah. Wah, enol nelkom ya, Maya. Sugan bae rezeki nomplok. Goblok sia men. Siapa buka mata dijual kadi sih? Aduh, liar. Kamana? Kamana si yang dia? Jeps, nu gelis. Gelis, sia udah gadung sugan. Geus dong. Mulai mana mau mulai anggus nak. Nah, Ki, jadi kieu. Uing teh keur memejeh na kasmaran. Bogoh ka awewe geulis tuh nu itu tuh. Urang keur ngudag. Pokona mah duh, geulis kawanti-wanti. Pokona mah bentak kadeuleu peureum katingali. Naon si Eman? Si Abah bahaya. Oh no. Kenaon boy ente? Ki, ngarit Ki. Oh ngarit. Nya Ki, ieu teh jukut teh aya haja-haja di alam mah geuning hese nya. Padahal mah keur amalnya Ki. Maksud amal kumaha? Nya kapan jukut teh manfaat nangan ukur diparabkeun ka embe. Da salian eta mangan ukur ngadoreksakeun bae jelema. Kudu dikored sagala bae Ki. Tapi aya cek urang mah anu lebih ngadoreksakeun ka jalma mah. Ngadoreksakeun asana teh ngan ukur jukut hungkul nu ngadoreksakeun mah salian eta mah manfaat Ki. Aya eta si saha Ki? Si singa. Si Emen. Oh, si Emen. Iya si Emen. Emang ngadoreksakeun kumaha Ki? Nyata pan tadi urang keur lempang. Mana teh datang nabrak urang. Atuh gemuk urang teh kala angku raut. Tapi kayak saya tinggal ini. Urang nyokot tinggal heula nya. Di sini jual ku si Emen mah. Oh, nyatu Ki jig tingali heula. Tingkulna da urang ge erek mandi, ieu teh hareudang. Dia mah kehalangan itu. Itu calanana. Coba pan bisa beren ketika yang ieu mah lamun neng nyiranda nangtung teh pan kabayang pokona hebat pokona edun.
Ah, asuh. Ada kieu sebenarnya ya. Aing telepon. Mana teh datang nabrak urang, atuh jukut urang teh. Atuh tahan. Atuh gemuk urang teh kalah murag amburayut Gas tidinya. Kepelat tidinya. Kan jukut teh diamalkeun. Gas.